Prabu Anom Jaya Dewata. Prabu Anom Jaya Dewata. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Eja medar hiji pedaran dongeng anu bukuna diterbitkeun ku penerbit Kiblat karya Yosef Iskandar. Dina judul Prabu Anom Jaya Dewata. Prabu Anom Jaya Dewata. Amanah rasa teu wani ngareret acan ka pamajikanana. Dirina loba rasa rumasa lain dajaka. Rumasa geus boga pamajikan. Rumasa umurna jauh jeung Nyai Putri Kentring Manik Mayang Sunda. Leuwih jauh deui, rumasa teu pantos dirina nyandingkeun nu geulis kawanti-wanti endahna kabina-bina. Antukna asa percaya asa henteu kana eta kajadian. Can ge paler ku karumasaanana. Prabu Susuk Tunggal ngabewarakeun ka balarea yen pamanah rasa poe eta keneh dijenengkeun jadi Prabu Anom kalawan jujulukna Prabu Anom Jaya Dewata. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji cariyos karya Yosef Iskandar dina judul Prabu Anom Jaya Dewata. Prabu Anom Jaya Dewata. Basa pamanah rasa jeung paman lengser sajungeun pisan rek indit aya utusan Prabu Susuk Tunggal rurusuhan nepungan. Pun sapun Gusti Anom. Paman ngemban piutus Ratu Anom kudu buru-buru nepungan heula. Ceuk ki utusan. Aya naon deui cenah paman? Ceuk pamanah rasa kaki utusan dibarung ku hanjelu. Paman ngan ukur ngemban piutus Gusti Anom. Kitu jeung kieu mah paman teu kabejaan. Ceuk utusan. Terea carita deui pamanah rasa jeung paman lengser diiring ku ki utusan geuwat laleumpang muruk kadaton Sri Bima. Sacundukna di bale panglawungan geus ngariung kula warga kadaton para pangagung tangkarempegna kabeh eueuh nu nyora. Dibarung ku pamulu-pamulu nu rumek meleukmeuk. Nu rumek maleukmeuk pamanah rasa jeung paman lengser ngajajanteng mata simeuteun colohok nempo kaayaan. Kabeh nu aya di bale panglawungan malencrong ka dirina. Yap ka dieu ka hareup Anom. Ceuk Prabu Susuk Tunggal ka pamanah rasa. Pamanah rasa teh sirikna esod-esodan nyampeurkeun kana amparan jajaran nu panghareupna. Sanggeus nepi ka hareupeun Prabu Susuk Tunggal pamanah rasa cong nyembah. Payahna anak ing ku uwa diandeg heula. Ceuk Prabu Susuk Tunggal dibarung ku pamuluna nu marah maeh. Pamuluna teu marah mae cara sasari. Bieu pisan bibir ge can tuus. Ua geus hoghag badami jeung kulawarga. Oge jeung para pangagung. Ua tadi peuting menang beja pikareuwaseun. Beja ti kawali ngeunaan kayaan kulawarga dia di kadaton. Tadina ua teh tewasa nyaritakeunana. Tapi lantaran ua lanceuk dia Ratu Japura. Geus rag-rag kecap yen dia teh geus dianggap anak ua. Beja ieu ngarasa perlu ditepikeun ka dia. Anak king pamanah rasa. Beja nu pikareuwaseun teh tujulna mah ngeunaan kabijaksanaan bapa dia nu teu wijaksana. Disebut teu wijaksana teh kieu anak king. Galantang bae Prabu Susuk Tunggal teh ngabalenan beja nu tepi ka dirina tadi peuting. Rejag pamanah rasa lir nu dibentar gelap. Luk tungkul lir buuk meunang mabuk. Prabu Dewa Niskala geus ngarempak wangsitan Hyang Rama Mahaprabu. Prabu Dewa Niskala geus ngawin istri larangan nu hartina ngarempak Purbatristi Purbajati Sunda. Ceuk Prabu Susuk Tunggal dibarung ku amarahna nu ngagidir. Balarea simpe tapi masing-masing hatena bayeungjang.
Najan Prabu Dewa Niskala adik kami, najan sarua seueuh yang Prabu Wangi Suta, sacara kanagaraan kami perlu nyen putusan dina enggoning nanjirkeun bebeneran sakumaha nu diwangsitkeun ku Hyang Rama Prabu Wastu Kancana. Sararea geus padanya ho yen kulawarga Kadaton Kawali cadu menangkeun jodoh ka kulawarga Kadaton Majapahit. Tambah Prabu Dewa Niskala geus kumawani ngarebak Purbatisti Purbajati Sunda ngawin istri larangan. Putusan ti kami ti mimiti poe ieu danget ieu nagri Sunda megatkeun tali ka kulawargaan jeung nagri Galuh. Mun Prabu Dewa Niskala ngarasa teu tarima kana ieu putusan, kami urang nagri Sunda sayaga pikeun perang jeung nagri Galuh. Para pangagung, talingakeun sakur somah nu aya di wates Citarum. Saurang ge teu meunang aya nu kumawani mentas ka wetaneun Citarum. Sabalikna, usir sakur urang Galuh nu kumawani mentas ka nagri urang. Prabu Susuk Tunggal mungkas putusanana gejlig turun ti pangdiukanana. Reang nyarita raong nu ngaromong pamanah rasa ngarasa leuleus taya tangan pangawasa meh-mehan ti kusruk mun teu gewati sangkeh ku paman ku Prabu Amuk Marugul nu ti tadi nalingakeun. Urang sarua katalimbang Kiadi, ceuk Prabu Amuk Marugul ngupahan. Kudu kumaha peta kami kakah. Ceuk pamanah rasa basa tepi ka Kadaton Narayana. Urang nitih dina nete semplek nidak cemplak gitu Kiadi. Tembal Prabu Amuk Marugul bari nyarande kana tihang Kadaton di patengahan. Nu kapikir ku kakak, urang moal waka bisa balik ka wilayah nagri Galuh. Dina maksana balik ka cipta kahinisna rama urang, rasa Rama Prabu. Kiadi urang Galuh kagage sarua kumaula ka Galuh. Goreng teman mun urang mawa karap sorangan dina kaayaan Rama Prabu geus mancekeun putusan kanagaraan. Ceuk Prabu Amuk Marugul. Pamanah rasa ngaharuk paman lengser tungkul cirah nameh antal kana pangdiukan. Ceuk kumaha alusna, nurutkeun pamadegan dia kipiro kali. Ceuk Prabu Amuk Marugul ka paman lengser. Ngaranjugna paman lengser memehan luncat tina pangdiukan bari rampang-reumpeng paman lengser maksakeun nyarita. Pun sapun Gusti Prabu, memang kitu pisan pamadegan kami ge. Kacida goreng namun poe ieu urang maksakeun balik ka wilayah Galuh. Laju nu kapikir ku kami pikeun nyokot sinager tengahna, kumaha mun kami dibere kapercayaan jadi utusan. Can kaharti kipiro kali, cik atuh jentrekeun. Ceuk Prabu Amuk Marugul. Sakur kapentingan dia duaan percayakeun ka kami, engke ku kami ditepikeun ka sakur nu aya patula patalina jeung eta kapentingan. Keur kapentingan nagri Japura anom Gusti Prabu geuwat nyeun lalayang keur pangagung di ditu, nu netelakeun masrahkeun karatuan dina kaayaan saheulaanan. Cindak mah kudu ngajenengkeun tugur nagara di salah saurang nu dipercaya ku anom Gusti Prabu. Ceuk paman lengser ka Prabu Amuk Marugul. Kaharti ari kitu mah, kaharti. Katarimakeun dia. Pabangi dia katarimakeun ku kami kipiro kali. Sagalana ku kami bakal kewati cumbanan. Ceuk Prabu Amuk Marugul bari ngarasa bunga. Laju, ari kami kudu kumaha paman? Ceuk pamanah rasa bari netep ceuleuh ka paman lengser. Pun sapun anom. Anom ge sarua kudu geuwat ngin lalayang anu ditujukeun ka Ki Gedeng Sindangkasih jeung ka Ki Gedeng Tapa di nagri Singapura. Caritakeun bae saujratna ka asup katalimbangna anom di dayeuh Pakuan. Poe ieu keneh kami sayaga jadi utusan. Keun di jalan mah kumaha kami tong nepi ka melang. Prabu Amuk Marugul jeung pamanah rasa sapuk sapamadegan. Teta langke dua anana bareng nyeun lalayang nu digurit dina daun lontar.
Sanggeus rengse kalawan tarapti paman lengser harita keneh tumpak udah kawetankeun muru wilayah Nagri Galuh. Pun sapun Rama Prabu, cek Prabu Amuk Marugul basang haja nepungan bapana di balai penumpen. Bakea anaki katempona dia aya nu dikemu, cek Prabu Susuk Tunggal bari ngabebener silana. Kitu pisan Rama Prabu, tembal Prabu Amuk Marugul bari cong deui nyembah. Pok wakcakeun anaki, cek Prabu Susuk Tunggal bari neuteup seukeut ka seuweuna. Kayaan jadi harengheng Rama Prabu, nu pasti diri kami jadi katalimbang, balik bingung cicing di dia kita puguh karuh. Kasurti ku kami ge anaki, nu kapikir kami, urang teh kudu walakaya dina nyang hareupan ieu kayaan. Disagigireun nyayagakeun wadia bala perang di sapanjang walungan Citarum. Taya salah namun urang neangan jalan nu lemas tur lantip. Cek Prabu Amuk Marugul bari pepeta daria. Tah, alus pisan tah caritaan teh, cik tuluikeun anak king. Cek Prabu Susuk Tunggal. Sakumaha nu dipikanya ku urang, ki ari pamanah rasa bisa dipake jalan sangkan urang teu leungiteun udagan. Cek pikiran kami urang kudu mageuhan nu geus kacangking. Demi ari pamanah rasa teh geus boga pangaruh di dua nagari. Sindang Kasih jeung Singapura. Sababina seusehanana mitohana bakal masrahkeun kakawasaanana ka pamanah rasa. Kepentingan sejenna. Dinten-teu ge pamanah rasa teh mungkinna bakal nyangking tahta Nagri Galuh. Mun isuk jaga ningge top Paman Prabu Dewa niskala lepas tina kalungguhan ayeuna. Kukituna urang ulah taringeuh geuwat gunakeun pangaruhna. Can jentre tah pamanggih dia teh anak king. Cek Prabu Susuk Tunggal megat kalimah. Hiji-hijina jalan sangkan Prabu Dewa niskala bingungeun. Sangkan oyeg dina keratuanana. Geuwat pamanah rasa ku urang pulung minantu. Sarta geuwat janengkeun jadi Prabu Anom di ieu nagri. Geuwat jiret ku urang-urang. Cek Prabu Amuk Marugul tandes. Laju kumaha tah kalungguhan dia. Cek Prabu Susuk Tunggal ngolongan. Tong mikiran kami lah. Nu penting mah Nagri Galuh aya dina sahandapeun pangaruh Nagri Sunda. Keun Galuh sina ngaheuretan. Sabab tilu nagri kalereunana geus pasti biluk ka urang. Kitu tah Rama Prabu. Dia benar-benar pinter anak king. Alus tah pikiran teh. Kacida mencerangna. Laju kumaha tah adi dia. Makaning pamanah rasa teh geus boga pamajikan. Dua malahan mah. Keun eta mah kumaha kami lah. Nu penting Rama Prabu ngaluyuan. Cek Prabu Amuk Marugul. Nya cindak. Kami ngaluyuan anak king. Jung geranang tumbral gramia. Mugi yang sedan niskala di Mandala Balai Agung nang Tayungan. Cek Prabu Susuk Tunggal bari nepakan tak-tak Prabu Amuk Marugul. Kami amit mundur Rama Prabu. Cek Prabu Amuk Marugul bari cong nyembah jung nang tung gejelik ninggalkeun balai panumpen. Di balai kaputren seueur Prabu Susuk Tunggal nu bungsu adina Prabu Amuk Marugul keur jongjon ninun. Putri geulis bawana ngajadi umurna karak nincak 17 tahun tir kembang mangkak ligar di taman. Iwal teh ambu pangasuh Nyai Putri Kentring Manik Mayang Sunda embungeun di baturan ku sasaha. Beda tinulian hirupna resep nyerangan. Pakulitanana nu maronyo lir cengkir kalapa gading mun katojo ku panon poe mungguh cahyaan. Awak jangjing lenggik pamuluna rancunit camperenik lir pohaci wiru mananggai ti kahyangan. Lungguh timpuh tara pipilueun kana urusan batur tara daek pipilueun ruang riung di balai panglawungan. Kaindung ka bapa kalanceuk can kungsi magak can kungsi bedang wangkelang mawa karep sorangan tuning nurut pikayung yuneun. Nyai Putri Kenting Manik Mayang Sunda
Mojang nu sadar kana kaayaan dirina tara ngagelis sumawana mulas beungeut dangdan ge saperluna tara kaleuweuhi sabab ceuk pikiranana rek dikumahakeun deui dirina estuning nampa saaya-aya kana anugrah nu dibikeun ku Hyang Tunggal Batara Seda Niskala. Basa ditepungan ku lanceukna Prabu Amuk Marugul Nyai Putri Kenting Manik Mayang Sunda kacida rengkuhna, kacida ajrihna, kacida hormatna. Pagea kakak, lawas temen kakak taranganjang ka balai kaputren. Kami bati ngarep-ngarep. Cek Nyai Putri Kenting Manik Mayang Sunda. Ampura gelis, rumah sakaka tambelar, cager nu. Cek Prabu Amuk Marugul bari ngusapan buuk adina anu hideung Bang Bara lalambakan. Nyai Putri Kenting Manik Mayang Sunda unggeuk bari imut kareueut. Kakak, cenah aya beja pikariwanen. Kumaha teh nu satemena? Prabu Amuk Marugul nyerengeh basa adina nanyakeun kaayaan nagrina reueus campur jeung bungah asa kajalanan. Bunga pisan. Ngadenge patalekan kitu teh eulis. Bunga hartina eulis teh geus tembong nincak kana sawawa. Ceuk Prabu Amuk Marugul. Ih kakak mah, ditalek teh kalah kabebehakan muji. Ceuk Nyai Putri Kenting Manik Mayang Sunda. Bari masang pamulu nu pikarunyaeun Prabu Amuk Marugul ngadadarkeun kaayaan negeri Sunda ditema ku putusan kanagaraan Prabu Susuk Tunggal. Teu kaliwat sautak saeutik nyebit-nyebit pamanah rasa. Baru ti iraha urang kasemahan ku dulur. Cek Nyai Putri Kenting Manik Mayang Sunda heraneun. Dari ulis. Panyana teh heuh. Prabu Amuk Marugul hemengeun kaliwat saking. Pamanah rasa asa karek ngadenge ngaranna. Piraku ulis tekung si tepung pisan. Ari kakak, iraha teuing kami pirajenan kaluar ti ieu bale. Sakalian ka jamban gesok poe keneh. Kitu deui ari sore sok nungguan peuting. Nah ari ulis. Mun sieun kusaha, mun era-era kusaha. Mana sieun goreng patut, bargut juga kakak. Ceuk Prabu Amuk Marugul bari seuri. Lain kitu kakak. Teu pisan-pisan boga pikiran kitu ngan kami eling. Yen dibere kasih nugrahan kieu ku Hyang Tunggal teh lain ukur pamerkeuneun. Lain keur dagangkeuneun. Alus mun aya lalaki nu hayangan ka kami teh saurang. Kumaha mun loba? Kami sok inggis ieu teh mangrupa cocoba. Cindakna kami teh hayang nyeri hate sing saha bae. Komo nganyerikeun indung bapa lanceuk. Eta teh ku kami dipahing pisan. Gusti Nu Maha Agung, wening temen ieu hati adik kami. Mugi Gusti Nu Maha Agung mere kabagjaan jeung kamuliaan ka adik kami. Ceuk Prabu Amuk Marugul bari nyembahkeun leungeunna disuhun dina embun-embunanana. Nyai Putri Kenting Manik Mayang Sunda luk tungkul bari curugna nu lencop tapis pisan memeres benang tinun nu pajejeut. Kieu lis satemenna kakak teh aya picaritaeun anu kacida pentingna. Penting keur kabagjaan geulis, penting keur karaharjaan nagara. Ceuk Prabu Amuk Marugul dina pamulu nu kacida dariana. Nyai Putri Kenting Manik Mayang Sunda imeut celeumeut neuteup beungeut lanceukna. Tadi ku kakek hisabit-sabit kalungguhan Ki Adi pamanah rasa. Oge ku kakek dijendrekeun ka ieu anu sabenerna. Tah sangkan tali ku kalawargaan seuwih-seuwih yang Aki Maha Prabu wastu kancana nyarambung deui. Kumaha mun eulis ku kakek dijodohkeun ka adi urang pamanah rasa. Ceuk Prabu Amuk Marugul bari asa-asa.
Gelenyu imut Nyai Putri Kentring Manik Mayang Sunda imut tangkal lalem. Kumaha tah nurutkeun Rama Prabu? Cek Nyai Putri Kentring Manik Mayang Sunda. Satemena kakang ngajak kali teh ngemban putus Rama Prabu nong. Cek Prabu Amuk Marugul bari rada agak euge. Mun nya eta teh kahayang Rama Prabu, oke kahayang Kakak Prabu. Naon hartina kami mumpang. Kami nu teu boga pangabisa, hiji-hijina bakti ka kolot. Nurut kana kahayangna. Kitu tah Kakak. Ta. Tapi gelis can nyaho mana-mana. Kumaha mun sagelis teu bogoh? Ceuk Prabu Amuk Marugul nu reuwas kalilanakeun. Penting mana bogoh heula atawa tali ku kulawargaan heula. Nu puguh di pikiran mah kumaha mun pamanah rasa teu bogoheun ka kami. Sabab nu kaemplang ku kami. Pamajikanan nanti heula tangtu lain jalma jore-jore. Hawar-hawar bae kami kungsi mireng yan Putri Ambet Kasih jeung Putri Subang Larang teh. Garilisna taya tanding. Jadi eulis bakal narimakeun mun dicandung ku pamanah rasa. Prabu Amuk Marugul beuki penasaran. Asal lain karena rucah awuntah. Asal bisa dibuktikan jaga. Dicandungna kami teh aya gunana keur kanagaraan. Ceuk Nyai Putri Kentring Manik Mayang Sunda tandes. Ngadenge kitu Prabu Amuk Marugul teu sirikna nyuuh kana lahunan adina. Sing eling Kakak loh nyuuh kieu. Apanan Kakak teh papayung nagri Japura. Kakak teh hormatin kami. Jung geranang tung beral geram yang tepungan adi urang. Pamanah rasa. Tanya rasa katinengna. Tanya raga katinengna. Bok bisi urang Ambon sorangan. Ceuk Nyai Putri Kentring Manik Mayang Sunda bari nyengkatkeun awak lanceukna. Kakak Amit, undur gelis. Ceuk Prabu Amuk Marugul bari dumareuda. Sing teu nengludeun Kakak. Nyai Putri Kentring Manik Mayang Sunda ngajurungkeun bari tuluy imut. Kami eleh. Moal nendeng kana kawaningan nu jadi adik. Ceuk Prabu Amuk Marugul nyarita sorangan bari lempang rurusuhan muru kadaton narayana. Saat unggah ngaliwatan tangga bray mukakeun pantona. Sampurasun. Rampes. Tembal pamanah rasa nu keur hulang jentul nyerangan. Geuning Kakak. Jadi ari ti adinya Kakak jeung Rama Prabu. Ceuk Prabu Amuk Marugul tok moal pisan. Nah kakananya kitu. Cek pamanah rasa hemengeun. Mun nya nah kira-kira bakal nurut kana kahayang Kakak jeung Rama Prabu. Teu nurut mah geus we harta teh balik. Apaan ku Kakak ge kakasaksian dibelaan ulang jentul kieu. Katarimakeun pisan. Satemena Kakak teh karunya ka Ki Adi. Kakak tari masalah geus megatkeun tali asih pangantenan Ki Adi jeung Putri Singapura. Hampura Kakak Ki Adi sugan teh moal kieu jadina. Ayeuna ulah kapalangnya bela. Rama Prabu teh geus kolot. Atuh Kakak dangukur kakujur kamampu aya watesna. Kumaha mun Ki Adi dijenengkeun jadi Prabu Anom di ieu nagri? Kelanan Kakak. Nah asana teh bet duduk nada kieu. Naon si araheun ti diri kami? Naon jasa kami ka nagri Sunda beteu puguh dijenengkeun Prabu Anom? Apan pimeranaheunna mah Kakak? Kunaon Kakak milih kami? Keun urusan salah lampahna Paman Prabu di Nagari Galuh. Oge rurusuhanana Rama Prabu nyabdakeun putusanana. Urang nu kasebutna Yuwaraja kudu neangan jalan pikeun ngarengsekeunana.
Mun ki adi narimakan kaya anu jadi lanjut, hartina orang bisa nyapih kaya anu keur rengkeng adu regeng. Geus tong panjang-panjang teu mikir, engkena bakal loba kahon cewang. Cek Prabu Amuk Marugul geus teu sabar. Keukeuh kami teu ngarti. Keukeuh kami teu rumasa boga jasa ka ieu nagri, cek Pamanah Rasa. Dia hayang boga jasa. Kitu pepandasenana kakak. Gampang. Kawin jeung adik kami. Artina dia jadi boga jasa ngaraketkeun tali kakulawargaan kadaton Kawali jeung kadaton Pakuan. Ceuk Prabu Amuk Marugul tandes pisan. Kawin? Nah, kakak teu salah nyarita. Pamanah Rasa reuwaseun. Rama Prabu ngaluyuan pisan mun Ki Adi daek ngawin adik kami. Nyai Putri Kentring Manik Mayang Sunda. Kelanan kakak. Pan kakak ge nyaho. Karek ge sababarah bulan nu kaliwat nyaksian kami kawin di Singapura. Nah kumaha ari rasaan kakak? Eta ge geus jadi bahan pikiran. Tapi Rama Prabu teu ngalang-halang. Malah jenisna adik kami geus ditanya raga katineungna kalawan paheut narima. Nah ari kakak. Nyaho ge acan kami ke adi dia. Ujug-ujug kudu ngajodoh. Nepungkeun asih teh teu gampang kakak. Kumaha mun kena eueuh kasukaan? Ki Adi, najan lanceuk goreng patut borongongong kawas meong. Sing percaya adi mah geulis adina mah. Bisi kudu tepung heula heug. Ayeuna keneh ku kami ditepungkeun. Prabu Amuk Marugul keukeuh. Geulis atawa henteu lain eta nu jadi tujuan. Nah kakak teh ngerajab angeun awewe. Awewe nu mana? Adik kami. Sakitu geus daikeunana. Cik awewe nu mana? Pamajikan kami. Sing percaya sok jadi pacegadan soteh 2 ari 3 mah moal. Eta kaalamanku kakak. Waleh bae. Kami mah teu bisa nurutana. Teu bisa nurutanana. Boro 3 2 ge hese ngabagi waktuna. Waktu mah kumaha urang ngaturna sangkan teu ngaran cabang. Nyai Putri Ambet Kasih jeung Nyai Putri Subang Larang ku kakak rek dipapageun dibawa ka dieu. Pasti dibikeun ku kolotna. Kalawan bakal daekeun. Ngadenge kitu Pamanah Rasa seuri ngah kae tangkat Cirambai. Montong seuri gadi tong disebut Amuk Marugul mun teu bisa mawa pamajikan dia ka ieu kadaton. Kami teu wasa nyaritana ka pamajikan kakak. Kudu nyarita naon kami ka Nyai Putri Ambet Kasih jeung ka Nyai Putri Subang Larang. Mantap ge tong nyarita heula tapi kawin heula lah. Ari kitu mah sarua we jeung ngabokong. Kitu sote mun saujratna pan ieu mah pikeun nyapih kolot kitu. Piraku ke Gedeng Sindang Kasih jeung ke Gedeng Tapa teh nyaluyuan mah. Cindekna ke adi teh kudu bisa metakeun kaayaan. Kudu bisa mateakeun kaayaan maksudnya. Cik teangan di Nusantara ieu nu pikiran anak hayang kawasaka. Moal manggih lah moal. Tang tu bae mun mikirna sahinasna mah. Lanceuk kawas kumaha sih cenah nu teu boga karep jadi raja negeri Sunda. Lanceuk nu mana sih nu mikeun adina dicandung dijadikeun nu katilu. Ieu merupakan nyah nu taya wates wangeun ieu teh. Mun Ki Adi satuju. Poe ieu keneh ku kakak dikawinkeun, tong talangke daya katawa henteu. Prabu Amuk Marugul julang jeleng awahing ku teu sabar. Bere waktu kami pikeun mantengkeun implengan kahiyang sedani skala. Moalila, tungguan sakedeut. Kami rek menekung heula di pangkeng. Ceuk Pamanah Rasa bari tuluy ngojengkang asup ka pangkengna. Di pangkengna Pamanah Rasa librek mendek konyang harip ngalere peremusirkeun implenganana. Gerenya mapatkeun Raja Pangemat teh ku geus lila breh bae Hyang Maha Prabu Wastu Kancana kapibeungeut. Pamanah Rasa geuwat nyembahkeun leungeunna di suhuna embun-embunanana. Pamanah Rasa beuki manteng. Jeos kana celina aya soran nu ngajeos, jelengeng katorekan tangkang ngajelengeng. Hyang Prabu Wastu Kancana nyarita halon di barung ku welas asih. Tanpa inju, tanpa
Les yang Maha Prabu Wastu Kancana ngiles. Ngajeos jeung ngajelengengna kana ceuli marong. Memehan pamanah rasa kaceot ka bawang ngiles. Nyah beunta ngusap beungeut bari mepatkeun rajah pamuna. Sabat Prabu Amuk Marugul jalang jeleng teu sabar pamanah rasa kaluar ti pangkengna. Prabu Amuk Marugul teu sirikna muru. Kumaha kieu, kumaha? Ayu. Tembal pamanah rasa tandas. Ayu kumaha ieu teh? Lain rek ngawinkeun kami. Cek pamanah rasa bari neuteuk seukeut. Gabru Prabu Amuk Marugul ngagabru pamanah rasa. Teu sirikna bari hing-hing ceurik bungah nu taya papadana atoh nu taya wates wangeunna. Estuning duduk dadak pisan pamanah rasa ngarendeng pangantenan jeung Nyai Putri Kentring Manik mayang Sunda. Tita tanggapan teu raramean tapi kabeh pangagung jeung kulawarga kadaton Pakuan Pajajaran nyaksian. Bungah Prabu Amuk Marugul leuwih bungah deui Prabu Susuk Tunggal. Kamelang ka anak awewe hiji-hijina saharita sirna geus kairong mun ngahajang ngadago-dago pijodoeun anakna bakal hese. Sabab saha nu bakal kumawan ngalamar anakna? Iwal mun nu ngalamar teh anak raja urang peuntas. Kitu deui indungna Nyai Putri Kentring Manik mayang Sunda. Tadina mah ngarasa melangku sikep anakna nu nutup diri mindeng nyepi di bale panumpen. Poe harita kamelang masirna. Pamanah rasa teu wani ngareret-reret acan ka pamajikanana. Dirina loba rasa rumasa lain jajaka, rumasa geus boga pamajikan, rumasa umurna pajauh jeung Nyai Putri Kentring Manik mayang Sunda. Leuwih jauhna deui rumasa teu pantos dirina nyandingkeun nu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Antukna asa percaya asa henteu kana eta kajadian. Can ge paler ka rumasa anana. Prabu Susuk Tunggal ngabewarakeun ka balarea yen pamanah rasa poe eta keneh dijenengkeun jadi Prabu Anom kalawan jujulukna Prabu Anom Jaya Dewata. Basa kabeh pangagung nyembah ka dirina meh-mehan pamanah rasa ngagaleong tina watu gilang pangdiukanana. Luk tungkul celak cipanona ngecelak rusras teu puguh rarasaan jauh na jero hatena ngageuri najan bapa sorangan ge moal nendeng kana kanyaah uap Prabu. Basa Prabu Amuk Marugul nyampeurkeun rumpuyuk pamanah rasa ngarawu sukuna sujud dibarengan ku ceurik balilihan. Prabu Amuk Marugul nangkep pamanah rasa bari ceurik. Kasugri pamiarsa, urang cekapkeun dugi ka dieu Pedaran Dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Prabu Anom Jaya Dewata karya Yosef Iskandar. Urang tepang dangu deui enjing wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda.